Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gora Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Bumela Nyanding Tresna bagian ke-23. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Sateuacan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gora Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Teu aya panginten kana kaabotan abi mah engkang mung moal tebih-tebih amengana oge paling-paling dugi ka dieu nya kacaket pasar. Mangga bade caket bade tebih oge engkang mah nyarengan soteh hawatos we kasalira bilih aya nu calutak. Malum di kota teh seueur jajaka carunihin ongkoh mah bilih disangki cek eta lalaki nyaritana teu pati tatag lantaran dibarung ku ratugna hate. Disangki naon engkang? Neng Julaiha kesit nanyakeun bari ngareret. Bilih disangki biasa TAW neng kahartos panginten. Neng kumaha urang ka bioskop kersa kinten-kintena. Mangga we engkang nyalira bade nongton mah abi mah bade ngalantung sinareng da moalami. Neng Julaiha ngajurung laku bari leos lempang deui rada gancang batan tadi lantaran geus ka judi. Yen eta lalaki teh rek boga niat goreng. Najan bari kitu oge eta lalaki tetep nuturkeun barang tepi kanu rada teuseun ujug-ujug gak bae nya kaleungeun. Kunaon ari engkang teu pupuguh ngadonyepengan? Sot engkang lesotkeun ceuk Neng Julaiha bari nyentok leungeunna tepi weleh teu dilesotkeun. Anggur durug-dug bae digusur kanu suni. Kabeneran di dinya rajeg awewe sisi jalan horeng eta tempat teh paragi jalma-jalma palanggara susila. Neng, ulah kitu ari sagala rupa teh dangkang oge terang yen salira Neng tahan uji supados aya pangawasan. Ulah kitu geulis engkang ngahaja ngantos-ngantos salira tah ayeuna kalaresan tepang pisan sedeng Neng bade nolak. Nah sieun tu nyenggemakeun pamasihan ti engkang pok nyanggam tong asa-asa hoyong sabaraha kahoyong Neng ditedunan. Kumaha kukupingan teh hoyong sabaraha? Nah abi teh direken istri samodel itu nusok ngicalan diri. Bararai teuing abi mah engkang 1000 kali sangsara balangsak oge keheulaanan ari kedah ngajual diri mah. Nah asana teh ngahina pisan. Muhun cek engkang oge hoyong sabaraha? Duka walau Neng Julaiha bari ngepeskeun leungeun nepi ka lesotna tapi barang rek ngaleos teu antap parah deui ujug-ujug rageyang bae Neng Julaiha dipangku manisari gidig bari dibakam dibawa asup ka hiji gang leutik. Turu paroek geus kitu bus dibawa asup ka kamar leutik nu harita di eta tempat aya awewe geus kolot horeng nu boga tempat awewe bangor. Eta masih Agus abongken akan dipika memot ka jero oge make jeung dipapangku sagala pe kadinya sing jarongjon ngan kadewe lampuna alitan sok gogebosan cuk nu boga tempat bari ngojengkang kaluar geus kitu gebrug Neng Julaiha satengah dibebeutkeun kana kasur. Kunaon jelema teh teu hidang kitu sot lesotkeun ieu halik rek balik
tuyahan ngadon dibawa ka dieu halik Ning Julaiha mun cereng di barungku ambekan ngahegak ulah kitu Neng peneng teh sejak usaha sanes nyao di dia mah lain ngalantung rek dagang diri barina oge halik tong halangan jalan teu beunang disabaran awewe teh meniti popolotot pek lamun ngagujurudkeun ulah majar kumaha pasti di dinya bahaya poh geura nyarita hayang sabaraha ku akang moal burung dicumponan teu butuh ku duit di dia mah na kuring teh direkan ublag kitu nyaan rek ngabantah anjeun teh memang Ning Julaiha nyentak kalawan kuntu ti kakarakat awas ku ieu maneh mah pasti bahaya ceuk eta lalaki bari nyabut peso tina jero kamejana sarta tungtungna ditujukeun kana dada tapi ukur nyingseunnan ngabikira sieun kuno kitu sok kadinya geura gorokkeun tah kana beheung suka ati paeh oge batan korban moal kuno karanjingan setan mah taya hartina sok geura paehan Ning Julaiha nyereudeg bari ngasongkeun beheung aduh teuing cenah bari ngasupkeun deui peso kana jero bajuna naha make jeung aduh sagala atuh da bakat ningku nafsu meuni hayang ngagayam we akang mah tapi lain digayam ku dipaksa ieu mah bakat ningku suka ayeuna mah kieu bae Neneng urang aya di dieu teh ngan paduduaan moal aya nu ngaharu ganggu tangtu kana jongjona ku kituna tong loba aturan naon-naon wayahna Neneng teh kudu sumerah badan ka akang kitu oge moal gaplah sakitu sakieu ceuk akang oge moal burung dicumponan nu matak yuk mumpung sore keneh ongkohanan kamarna bisi aya nu rek make ulah salempang sieun teu dibayar geulis keur Kang Warso mah tara nepi ka teu mayar Neneng kitu eta lalaki nyebut ngaranna bari alangah elengeh gumasep nya rek nurutan sato ari anjeun sato atawa manusa lamun anjeun manusa cik lakukeun adat tabeat kamanusaanana kajaba mun saja anjeun sato nah ngalakukeun kitu teh dibenerkeun ku hukum agama atawa ku hukum negara Neneng masuk ngurus-ngurus kana hukum sagala da akang mah teu babadog teu rampog jeung deui perkara ieu mah kasukaan urang duaan sawarga dunya pan hirup urang di dunya teh eueuh deui nu diteangan iwal ti kasukaan kari-kari ayeuna Neneng rek nolak asana teh kabodohan kabodohan aya di dieu pinter aya di dinya mangsa bodoh teuing nah ambil pusing teuing pantes di dinya mah kasebut jelema bejat iman tabeat kawasato montong janji ngangah nyerita teh gagabah make nyebut jelema bejat iman teu naon anjeun nolak tapi tingali ieu naon dina dampaleungeun mending mana sumerah badan beri menang kasukaan atawa mending raga ruksak perhiasan lapur sok pilih hiji di antara dua ceuk Warso beri nempungkeun kongkorong dina dampaleungeunna barang ngadenge omongan kitu kalawan ningali kongkorong dina dampaleungeun Warso pikeun Neng Julaiha ngajenghok horeng eta kongkorong nu ditembongkeun teh nu keur dipake teu karasa ngalaana atuh ruwasna lain dikira lantaran eta barang bogana ibu kinoh ceuk pikirna mun lapur teh mah dibawa kabur ku eta lalaki pasti kudu ngagantian sedeng kongkorong lain leutik-leutik tidinya mah kapaksa Neng Julaiha ngalemah-lemah maneh lumaku siga nu sadar ras ingat ka bapana nu geus teu aya di dunya kungsi mere pepeling di mana panggih jeung bahaya bisa dihindarkeun ku caritaan lantaran aya kalana kecap seukeut arah batan ti pakarang sanggeus ingat ka dinya pok bae Neng Julaiha ngaluarkeun basa-basa nu lemah lembut ngahaja nyieun siasat sugan aya panang tayungan ti nu kawasa Kang mugi agung pangapunten rumaos abdi teh kaliru emutan saur kasarna bade nampi kana rejeki nu tos ditangtoskeun ku pangeran nyatana salira engkang bade maparin kasukaan dunya akhirat kari-kari ku abdi ditolak rumaos abdi nu salah tampi sedang batur mah hoyong aya milik teh dibelaan tatapa ku kituna abdi bade ngadadarkeun rusia hate naon margina tadi abdi gegejeret nampik pangasih ti salira engkang taya sanes abdi teh nuju raheut hate ku hiji pameget pajar bade nyaah bade bela dugi ka sumpah-sumpah namung akhirna gagal hanas abdi sumerah ka anjeunna bade di kitu bade di kieu sapuasna hatena
ku abdi diladenan. Buktosna tos dicumponan mah anggur nikah sareng nu sanes. Janten abdi teh seseueuteun anu mawi tadi abdi nolak kana kapalai engkang. Namung sawangsulna upami engkang leres-leres mikahoyong ka abdi, nah teu aya lepatna upami engkang sumping bae karorompok. Lajeng engkang mundut abdi kanu janten sepuh. Rupina upami engkang dugi kadinya moal teu langkung sigema batan kieu mah. Sukana teh ukur di mana tepangna. Ceuk Neng Julaiha nyaritana meuni ngagalindang matak nyerap kana ati. Menang sawatara jongjongan pikeun warso ngahulang ku ngadenge omongan Neng Julaiha leket teh hatena ngadadak lempes dipikir kadinya nama memang benar atuh ujug-ujug blang bae bunga sarta teu rila warso nyarita. Tah mun tita diatu neneng kagungan emutan kitu teh panginten akang moal poporongos. Sakituna deui puguh si pating jalmi mah gudangna kaluluputan sareng kahilapan. Urang sami-sami silih hapunten. Perkawis diri akang mah gelis moal dugi ka sapertos jalmi nu tadi disanggemkeun. Tebih tanah ka langit engkang jalir janji malihnya eta pisan nu diteda sakumaha kapalai Neng hartosna hoyong sakantenan rumah tangga. Malih aya saena urang katalian ku hukum agama batan ngalakukeun teu beres. Dina aya itu ieuna upami urang ngahiji bari aya talina hukum panginten lalugina. Salajengna iraha atuh engkang kedah ngadeheus ka sepuh neneng. Ulah kieu hanas engkang ayeuna atanapi enjing ka bumi. Ari pek di ditu teu aya sasaha panginten handeueul ceuk warso budina ngadadak marah mai. Gelenyu Neng Julaiha imut tina bakat ngingku bunga lantaran siasatna teurak manehna gede harepan pasti bakal salamet. Hatur nuhun atuh engkang upami tos kaemut mah. Tah ayeuna mah kieu bae perkawis engkang bade karorompok pageto bae dinten Rebo. Margi kaleresan pun bapa sareng pun biang nuju arangkat ka Bandung. Malih abdi oge enjing teh bade mapagkeun. Salajengna kumargi waktos parantos wengi sinareng abdina bade beberes kanggo bantuneun enjing. Wayahna we urang paturai ceuk Neng Julaiha bari celengok pipi warso dicium najan bewosan oge maksakeun maneh. Ti ditu mah melihat teh atuh puguh we cacaku dibere antel bibir kana pipi. Sigana teh batin warso meninggal lenyap malah jeung kukur ayeun sagala. Akhirna kongkorong diserenkeun deui kalawan harita tuluy kalaluar. Bade kana beca tunggang teh neneng. Ah wios engkang da caket bade badarat we. Walau Neng Julaiha pura-pura padahal hate mah hoream lempang jaba geus peuting. Ulah angkat Neng hariwang tos wengi keheula antosan sekedap urang nyauran beca. Tuh geuning aya beca kosong ka dieu. Ceuk warso nunjuk kana beca sanggeus deukeut rebut tawar ongkos nepi ka jadina. Sarta Neng Julaiha teu leleda celak bae tumpah. Kalawan memeh indit dibere duit 500 perak geus kitu mah geus serem beca maju kawetankeun. Sedeng warso satungtung Neng Julaiha aya mah masih keneh ngajanteng nganter ku paneuteup nepi ka lesna teu katingali. Harita waktu geus tengah peuting sabudeureun pakarangan manis sepi jempling teu kadenge sora nu batuk-batuk acan. Tayohna geus talibra. Sedang pikeun Neng Julaiha sadatangna ka imah can sare keneh anggur guling gasahan. Awah karasana hareudang bayeung yang kesang ngaradak morolok saluara badan najan panon dipeureum-peureumkeun oge. Waleh teu daek sare malah asa jauh kana pitunduheun. Ku kitu teh mah pantes rek teu bisa sarena oge lantaran keur dirongrong ku godaan sedang hate ku malayang. Cus-cos ingat ka ditu ka dieu geus sakitu lilana ninggalkeun teh kabeh kapibeungeut. Kitu deui pikeun Den Ramlan najan geus dianggap eueuh hubungan naon-naon oge dina sawaktu-waktu. Rajeun kapibeungeut malah sok mindeng kaimpikeun. Nah atuh mami serang apih teh betega ngantunkeun abdi nu akibatna abdi janten katalang sara. Sururak siruruk didengen-dengen balangbangan. Sedang kaayaan abdi mingkin dia asa mingkin tepuguh ku melendang. Salamina dikukuntit ku prihatin, digulung bae ku kabingung. Teu leupas tina kasangsaraan dugi ka diri abdi ampir-ampiran korban dihina ku jalmi nu teu beriman. Parantos ngadua kalian kapungkur sakali nalika ami serang apih jumeneng keneh. Serang harita kabujeng katulungan ku Kang Ramlan.
Atuh ayeuna untung abdi tiasa nyarios sacara lemah lembut. Upami teu kitu kalayan teu lilindungan ku pangeran. Upami teu kitu mah geus henteu diri abdi teh cacat dihina ku jalmi nu tabeatna sapertos sato karanjingan iblis. Alhamdulillah nuhun Gusti, abdi tos ditebihkeun tina godaan-godaan setan. Mugi-mugi abdi neda saterasna aya dina lindungan Gusti. Kalayan neda dipanggiatkeun iman abdi, sedang kaayaan hirup abdi ku Gusti tos kauninga batan sakieu katunggaraan abdi. Beuki lami asa beuki nyeri sanes ku perkawis nu janten sepuh mulih ka rahmatullah. Mung nyeri soteh ku salaki abdi tega kabina-bina meuni teu aya ras-rasan pisan, lir ibarat ngalungkeun bangke ka leuwih. Padahal batin abdi estu putih bersih, leres-leres bade ngangken panutan lahir. Namung sawangsulna pikeun anjeunna anggur ngejat. Numutkeun pangangkena anjeunna teh asli urang dieu pituin. Namung ku abdi dipilari teu aya raratan-raratana acan. Kamana kanggo abdi geus nyusulna. Ami kumaha wae petana ku waktos ieu bade wangsul deui ka Bandung di mana pikeun nyiruruk. Leres oge di Bandung aya kasebatna gaduh bumi. Titinggal ami sareng api mung sakadar akuan wungkul. Margi aya nu ngalebetan atuh abdi di dieu bae. Kumaha saraosna oge nu numpang dideungeun-deungeun. Jadi ti kitu abdi tetep di dieu pasti seueur godaan. Sakinten upami abdi kiat iman, kumaha upami henteu panginten harkat derajat abdi. Selaku kaum ibu teh teu aya hargana hirup janten sampah masyarakat. Namung kanggo diri abdi batan kedah korban ku jalan ti gebrus kana jurang kahinaan nu baris ngalanggar hukum agama sareng nagara. Suka keneh raga abdi ngabanusan. Duh Gusti nu Maha Agung, mugi jisim abdi dipaparin jalan hoyong kaluar ti ieu tempat. Jalaran abdi pinuh ku karisi, inggis dianggo dagangan. Bluk neng Julaiha nang kuban nyagruk cerik nangkep guguling teu pupuguh ngadadak hatena ujug-ujugna langsa. Keur kitu di luar kadenge sora ucing oar-oaran teu lila harengheng jeung baturna. Nepi kader parasea ngagarewahkeun nuker sare malah paas manta kuat hudang tuluy kaluar ti kamar curulung nyicikeun cai enteh tina poci kaca bekong maksudna rek nyimboh ucing nu diado kadengena teh di dapur pisan. Aya bae gara-gara picereweden teh dasar ucing haram jadah ceuk paas manta bari ngagedi ka dapur rek nyimboh ucing diado. Hus nah sia ka itu hus cenah bari sewur nyimbohkeun cai sabekong. Harita keneh ucing keur galungan teh ting baretek lalumpatan geus kitu raket nutupkeun deui panto geek paas manta diuk dina kursi tidinya kelenyun udud padudan. Beuh eta mah wawalag kucing mun seug deukeut diperak-pek babatokna sia paas manta ngorejat deui ngarasa ambek ku ucing geus disada deui. Ya Allah, sugan wawalag kucing hayang dipodaran ngadon silih herengan deui. Paas manta kukulutus baricag kana gagang sapu tuluy mukakeun panto kakara oge bray geus ting beretek deui lalumpatan. Aya kasieun masih haram jadah teh pek sia mun kadenge disada deui paduli ucing nu saha-saha dipodaran we ku aing mah. Raket panto ditutupkeun deui barang malik torojol pamajikanana kaluar ti kamar. Mamana ngobrol jeung saha eta teh? Lain ngobrol ama mah eta ambak ka wawalag ucing sakitu geus disimboh oge masih keneh awar-awaran. Mani ijid ka ucing kitu nungtun picereweden melon pas manta bari gek diuk deui urut tadi. Ari si Nyimas wayah kumaha balikna teu kadenge-denge amana. Puguh ama oge setengah ka bawah ngimpi kakara saliriran ngadengen ku ketro kana panto. Ari dibuka horeng Nyimas kakara balik aya we kana pukul 11:30 mah. Teu obrol naon-naon ka amana. Obrol naon? Pas manta malik nanya bari ngareret.
urusan balang siar sugan we hasil wates 1000 mah. Da biasana si Demeh oge cacak rupana sahandapun si Nyimas dina unggal liar teh tara nepi kaluput kudu bae ngabandang lalaki. Nyawa teuing da teu nyarita naon, ari unggah ari bus we ka kamar atuh ama bus deui ka kamar. Kumaha pangdenge teh amana asup ka kamar. Jadi anak sarupa kitu mah nyebutkeun tos ngagebah ucing teh alasan wungkul horeng ucing gede huluna rek maling paisan haneut keneh di kamar. Dasar aki-aki tua bangka tayoh kabentengokna. Ibu kinoh teu gugur teu angin. Ujug-ujug mun cereng boga hate goreng sangka daek sama din teuing kunaon ari maneh teu pupuguh ujug-ujug mun cereng. Lah tong sok pura-pura sagala da ngarti di dia oge. Adat bajingan mah geus teu aneh, di mana boga nu anyar memeh ku batur dilebok heula. Contona baheula waktu aya si Ici kakara cicing di dia sapeting oge di depaan. Komo ieu alus kereutanana barina oge saha lalakina nu cadu kanu kitu. Teuk-teuk tah gegeber kami mun di dinya teu ngadepaan. Ibu kinoh tetep neken pajar salakina milampah goreng kaneng Julaiha. Ieu amihna cik atuh sing kira-kira boga sangkaan kitu teh bet daek burak-rakan teu ecrog terhadap si Nyimas. Kira-kira barina oge sarua we jeung hakan anak sorangan. Wah, sumpah we sumpah ngagorolang. Memang letah tetulangan. Babari diulal lol. Bukti nu nyata we kasih soblen nepi ka ditundungna ku kami alatan ti anjeun. Tong sok nyokelan nu baheula eueuh hartina. Nu geus mah geus we. Tong disiar bae pigu jerudeun teh era atuh ku batur. Mundek era oge nu kitu patut. Ibu kinoh mencereng deui. Teu salah waweleh ucing mere totonden picacapekeun. Nyata we aya nu euslem ngadon timburuan ka anak buah nurus tunjung. Mun ngeunteung ka ditu ka sumur. Nu kitu ulas kudu ngeunteung ka sumur mah sakalian notogkeun maneh sugan modar bae. Anjing belang anjing hideung lah balik-balikanan hirup saumur-umur ngehesekeun nu kitu patut. Pek pikir mun eueuh nu kieu patut boro-boro barang hakan atawa ganti pake ngaroko oge moal teu ngandelkeun mulungan kuntung heula. Waktu gering sahoseun pisan saha nu melaan kari-kari ayeuna rek kitu leleged lucu we teu beda ti nulungan anjing ka dempet. Terus sugan ngabudah bae kadinya teu gableg kekenyos beuki kolot teh teu boleh galak timburu. Batur maja nari teh makan sahur, ieu anggur ngabamblam naik darah. Ieu kino, cek maneh tadi urang bisa dahar make teh jasa manehnya. Cik ayeuna urang rek nanyakeun sakali deui, ari ngabogaan parabot jeung imah menang saha. Nah dibere ku kolot maneh ti lembur. Sabaraha juta maneh datang ti talaga ka dieu mawa duit teh ha. Ulah sok dapon calangak bae nyarita teh mani asa aing. Make nyebutkeun jasa sorangan. Keur urang mah tetep ku ayeuna bisa rumah tangga kalawan boga harta banda teh. Beunang disebutkeun jasa-jasana barudak. Dalamun teu ngukut barudak mah maneh oge biheung make. Lamun urang rek niat kejem maneh diusir ku urang. Imah-imah ditinggal kolot urang. Boga banda ladang urang baheula ngaroda. Naon banda maneh nu aya di dieu? Kalawan rek ka mana mun maneh diusir ku urang. Sedang balik ka talaga indung bapa ge geus teu boga imahnya kitu keneh rek ngarengkol di kolong sasak pas manta ngesek-ngesekeun akhirna ibu kinoh teh teu nembal deui anggur hing bae ceurik. Sedeng Neng Julaiha najan waktu geus nyendak subuh oge weleh teu ngarejep pisan komo kitu ngadengen boga imah hoghag. Malah ti mimiti pas manta ngagebah ucing oge nyahueun kitu deui waktu ibu kinoh neren-neren ka salakina pajar ngalampahkeun goreng atuh meg bae hatena ruas. Ya Allah, najadina teh bet kieu teu sangka ditimburukeun kalawan ibu kinoh tadi kadenge ku ceuli sorangan make nanyakeun hasil henteu na aing balang siar. Na aing teh dijieun dagangan kitu. Lamun kaya kieu mah kajeun aing sangsara najan nepi ka paeh di sisi jalan oge teu jadi halanganana. Mun geus pastina mah ceuk gerenreng hate Neng Julaiha bari ngorejat hudang tuluy kaluar nyamperkeun kanu boga imah. Kunaon amih teh mama? Neng Julaiha tuluy diuk.
Ah, biasa we adat amih na Nyimas. Peda eta digereuh-gereuh ulah hudang poe keneh. Lantaran sok boga penyakit seul teu kaup katiisan. Walon Pa Asmanta ngabohong kitu namah ngaragangan keneh kanu jadi pamajikan, tapi keur Neng Julaiha geus ngarti najan Pa Asmanta nyarita kitu oge. Kieu puguh abdi teh Mama bade aya picarioskeun ka Mama rawuh ka ami. Namun kitu oge langkung ti payun. Mugi ngahapunten bilih abdi langkung saur bahe carek kanggo abdi ku ayana dirawatan ku Mama rawuh ami dina sakitu mingon anu kalintang nampi nuhuna. Malih kanggo abdi ngaraos abot nyuhun, abot nanggung, abot narimakeunana kalayan kumaha ngawangsulkeunana kasayan ti Mama rawuh ti ami. Nu puguh mah kanggo abdi ukur nyesahkeun wungkul. Salajengna tumali wengi tadi abdi tepang sareng pun bibi malih dugi ka nyeung ceri kanan kalayan ngeukehan abdi kedah ngiring ka Jakarta. Mung harita ku abdi ditolak jalaran emut ka Mama rawuh ka ami. Bisa kumahaeun teuing icaleunana upami harita abdi ujug-ujug belenyeng ngiring ka pun bibi janten ngadosakeun kasadayana. Ku kituna sanaos bari abdi balilu taya kanyaho oge tetep emutan mah hoyong undur katingali punduk datang katingali tarang. Sae awon ku saur nya ayeuna oge dividian teu dividian oge abdi bade ngiring ka pun bibi. Salajengna samudaya kelepatan abdi nu karawas sareng nu teu karawas neda agung cukup lumur jembar pangampura kalayan teu hilap neda berkah pidoana ti ama rawuh ti ami. Kitu deui abdi ngaduakeun nyarupina sanaos bari tebih kanggo abdi moal dugi kamiceun kanu janten sepuh tangtos duka sasasi sakali abdi ka dieu kanggo pamungkas. Nu kapihatur abdi nyanggakeun ieu kagungan mami ceuk Neng Julaiha nutup caritaanana bari golosor nyerenkeun kongkorong jeung geulang da puguh barang injeuman. Oh, jadi kitu cenah maksudna Nyimas teh amihna Pa Asmanta rada ngajenghok. Kumaha Nyimas, kukupingan teh bade ka Jakarta. Ibu kinoh nanya bari ngaliuk sedang panonna carindul urut cerik. Laras ami, iraha manawi teh aya wagelan mah ayeuna we bade ngabujeng beus nu subuh-subuh supados teu panas. Walau Neng Julaiha bari tungkul sedang hate mah ngarasa bingung ka mananya piloseun ngan kitu soteh seolah-olah nyingkahan pibahayaeun. Natos uninga kitu panglinggihanana tuang bibi. Terang mah teu acan namung wengi maparin adresna kalayan maparin kanggo ongkosna. Kitu oge mung saongkoseun. Nya ari kitu onaman kalayan Imas tos luas ninggalkeun ami teu aya wagelanana da puguh dicandakun wajibna. Ami kitu mung derma nyandangan oge teu tiasa nyugemakeun ceuk bikinoh nyaritana semunu ngageuri siga nu sedih. Kedah kumaha ami sakitu dipupujuhkeunana sawangsulna abdi teu acan tiasa mulang tarima pisan. Ku kituna sakali deui neda dihapunten sareng ieu nyanggakeun kagungan. Nampi Imas, mung kumaha atuh da eta barang teh sayaktosna mah sanes nu ami. Nyata barang sewaan eta oge dumeh tilas ami nambut waktos bade kaondangan. Ibu kinoh nyieun alesan da ngarah dibere. Sabaraha sewaanana teh ami? Teu langkung Nyimas sabaraha we ridona. Kumaha tuh ami da abdi teh mung gaduh sakieu. Ieu oge nyongcai kanggo ongkos pamasihan ti pun bibi. Mugi ulah teu ditampi we ceuk Neng Julaiha bari golosor mikeun duit pamere ti lalaki teh dibikeun 200 ka ibu kinoh kalawan teu kungsi nampak pangwalara. Neng Julaiha tuluy beberes di kamar urut manehna ngedeng sarta geus beres kalawan geus pamitan kanu boga imah kira-kira pukul 5 subuh kencling bae indit. Isukna nincak kana poe Minggu Neng Julaiha indit na ti imah ibu kinoh teu puguh deui nu dituju lantaran teu boga jug-jugeun teh tapi teu kaluar ti kota Sukabumi. Lumpangna jumarig jeung kitu soteh bakat ning kuloba kanyerian teu kawurek lemper hate meus-meus katumbu deui beuki lila beuki beurang kaayaan panon poe moraret panasna kaliwat saking najan kitu tetep nikreuh. Tidinya anjog ke stasiun gek diuk dina bangku gigireun tukang cikopi nu harita aya 2-3 jalma keur ngaropi. Di antarana aya hiji awewe gawena teh ngareretan ka Neng Julaiha.
Made angkat ka mana nyai cek eta awewe ujug-ujug nanya budina marah mai. Amangan we cece walau neng Julaiha dumareda sedang cipanona nyalangkrung geus kitu kojengkang eta awewe nyamperkeun biuk gigireun neng Julaiha. Sanes nyai cece mah ti tadi ningal nyai siga-siga nunuju aya kasesah da eta we benten katinggalna. Manawi abi teh cece sayaktos namah milarian padamelan menitos leuleus berkaditu berkadieu boleh temendak kawit namah bade ka Jakarta namung waktosna kabujeng sae pamiarsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.